Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 dugi ke ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin, kabuktian kasampak aranjeun salaku umat Islam teh umat anu pangalusna. Uhrijat linnasi, dipintonkeun ditemongkeun ku Gusti Allah ka sakabeh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pangna aranjeun dipeunteun hade teh kusabab aranjeun umat Islam teh sok nitah-nitah kana kahadean jeung sok nyegah ngalarang tina kagorengan, tina kajahatan. Watu minuna billah, sarta aranjeun umat Islam teh jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Lamun mah ahlul kitab nyaeta Yahudi, Kristen, asup Islam, halus keur maranehanana. Minhumul mu'minun, nya sawarehna jalma-jalma Yahudi teh aya anu asup Islam. Contona Abdullah bin Salam. Jeung ti Kristen aya anu asup Islam. Contona Raja Najasyi. Wa aksaruhumul fasiqun, tapi anger we kalolobaanna mah jalma anu beragama Yahudi, anu Kristen teh anger we kalolobaanna mah fasik, kafir. La yadurukum illa azza, maranehanana teh da moal bisa ngamadorotkeun aranjeun, anging bisa oge nganyenyeri. Wa iyuqatilukum yuwalukumul adbaro, jeung lamun mah maranehanana eta Yahudi eta Kristen merangan ka aranjeun ka umat Islam, da engke oge akhirna mah bakal kabur, bakal eleh. Summa layung sorun, tuluy da maranehanana mah moal aya anu nulungan ku Gusti Allah, moal ditulungan jalma Yahudi, jalma Kristen mah. Duribat alaihimudillah aina ma sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Pasti dikenakeun hirup hina jalma-jalma Yahudi, jalma Kristen di daerah mana we ayana di belahan bumi ieu teh. Kajaba lamun maranehanana daek ngalaksanakeun hubungan jeung Allah jeung hubungan papada manusia. Hubungan jeung Gusti Allah beragama Islam, hubungan jeung papada manusia akur jeung manusia tong ngamusuhan wae. Wa ba'u bighadabi minallah, tapi maranehanana balik deui kana naon-naon anu matak dibenduan ku Gusti Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, jeung bakal dikenakeun ka Yahudi ka Kristen engke hirupna teh bakal sangsara. Dalika bi anahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ta eta teh kusabab
ari urang Yahudi teh urang Nasrani teh Yahudi jeung Kristen teh eta teh kupur kana ayat-ayat Allah, kana Toret, kana Injil teh manehanana teh geus ngajauhan. Kitu nya kitu deui komo kana Al-Qur'an. Wa yaqtuluna anbiya'a bi ghairi haq. Ta urang Yahudi teh nabi-nabi na oge pimpinanna ge dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Jadi kapimpinan teh ka nabi teh ka guru teh kalaka dibunuh. Ta ieu darorakana perbuatan jahatna orang-orang Yahudi, orang-orang Israel nu beragama Yahudi teh kitu. Dalika bima aso wa kanu yatadun, ta eta marana teh aso durhaka. Wa kanu yatadun kayaan maranehana teh ngalanggar kana aturan-aturan. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qaimatu yasluna ayatillah ana alail wa hum yasjudun. Nya teu sarua eta urang-urang Israel teh urang-urang nu asalna ahlul kitab teh aya sawarehna umat anu panceg. Tadi teh contohna Abdullah bin Salam gitu. Loba di antara manehan anu daek maca ayat-ayat Allah. Ana alai tengah-tengah peuting wa hum yasjudun bari manehan tetep sujud ka Gusti Allah. Jadi tong disakompet daunkeun aya sawareh-wareheun urang Israel anu beragama Islam. Teu Yahudi kabeh kitu. Yu'minuna billahi wa yaumil akhir, marana iman ka Allah jeung iman kana poe akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, maranehanana sok nitah-nitah kana kahadean. Wa yanhauna 'anil munkar, jeung sok daek nyegah kamungkaran. Wa yusari'una fil khairat, jeung maranehanana eta urang Israel anu beragama Islam teh gagancangan kana kahadean. Fa ulaika minas solihin, tah maranehanana ieu mah kaasup golongan anu saloleh. Wa ma yaf'aluna min khair falayukfaru, jeung naon-naon anu pigawe tina kahadean nya moal ditolak tina pahalana. Urang Israel anu asup Islam bakal meunang pahala. Wallahu alimum bil muttaqin, Gusti Allah teh maha uninga ka jalma-jalma anu takwa. Innal ladzina kafaru lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tapi jalma-jalma anu kafir nama sok sanajan nyeun kahadean oge ku harta jeung ku anak-anakna anger we moal meunang pahala. Jadi jalma kafir mah mising nyeun kahadean ku harta oge moal aya pahala. Jadi hayang menang pahala ti Gusti Allah mah kudu iman heula, ulah musyrik heula, ulah kafir heula. Jadi sok sanajan bro-broan ku harta barang bere, tapi lamun teu iman anger kafir moal meunang pahala. Faulaika ashabun nar, ta jalma-jalma kafir sok sanajan nyeun kahadean ku harta anger we bakal jadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, maranehanana jalma kafir di neraka teh langgeng. Masalu mayung fikuna fi hadhil hayati dunya, diumpamakeun lamun jalma kafir infak nyeun kahadean ku harta di ieu dunya, kama sali rihing fiha sirrun, diumpamakeun seperti angin anu dingin, angin anu tiis tuluy ngeunaan kana tatangkalan kauming dolamu, kana tatangkalan kaum anu zalim kana dirina.
fa ahlakathu maka eta ruksak we tatangkalan teh. Wa ma dhalamahumullahu jeung Gusti Allah mah da tinggal dolim ka maranehanana walakin angkusahum yazlimun tapi anu ngadolim mah dirina sorangan. Jadi kerja mah kafir mah lamun nyieun kahadean ku harta ge disapertikeun angin anu nembrag karena tatangkalan jadi ruksak. Jadi paedahna keur manehanana oge lamun jalma kafir nyieun kahadean ku harta. Sabab persyaratanana kudu tauhid heula. Ya ayyuhalladzina amanu la tatahidu bitonah min dunikum. Hei jalma-jalma nu ariman kade anjeun ulah sok babaladan, bersahabat, berteman jeung jalma-jalma anu lain jalma iman, jalma Islam. Ulah sok babaladan jeung Kristen, ulah sok babaladan jeung Yahudi nya. Mun aya nu urang mun kiai babaladan jeung Yahudi ka ditu, ka Israel. Mun hayang jadi balad kitu nya. Diajak dional tadi ongkoh ajengan tapi hayang babaladan jeung kafir gitu. Jadi Gusti Allah nyarek ulah dedeketan jeung Yahudi, dedeketan jeung Nasrani jeung Kristen, ulah deket-deket teuing sakadar wawuh teu pasea we itu ulah dugikeun ka jadi balad gitu. La yalunakum hobala sabab Yahudi mah Kristen mah ka umat Islam teh hayang nyieun huru-hara we kitu. Wadu ma anitu manehanana mah ngabogaan kahayang aranjeun umat Islam teh hirup susah. Jadi urang Yahudi mah urang Kristen lamun ningali umat Islam susah teh atau gitu. Qad badatil bagdau min afahihim. Geus jelas dina mulut-mulutna lamun nyarita urang Yahudi mah urang Kristen mah ngaledek ka umat Islam teh, ngaledek kana ajaran Islam teh. Wa ma tuhfi suduruhum akbar, komo deui anu tersembunyi anu nyumput dina hatena. Jadi Yahudi mah Kristen mah sanyana anger we ngewa ningali umat Islam teh gitu teresap kana ajaran Islam teh. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Estu kami ye geus ngajelas-jelaskeun ieu ayat-ayat ka aranjeun lamun aranjeun berpikir. Jadi kade ulah katipu, ulah kaolo gitu, ulah nempo urang Israel misalna urang Yahudi, urang Kristen bager upama katempo sok barabere kade hati-hati kitunya. Bisi jiga ngurak asongkeun ka belut dicapluk ku si capluk mah dibebeutkeun kitu atawa anu mancing lauk mere parab geus didahar mah ku lauk engke dibebeutkeun digoreng kade nyang hareupan Yahudi jeung Kristen ulah katipu sibajaan ku Gusti Allah. Ha antum ulai tuhibunahum nah ari aranjeun maka jeung aya rasa resep ka Yahudi ka Kristen wala yuhibbunakum da maranehanana mah teresepeun engke bisi amon sorangan sugan teh mikaresep ka Kristen ka Yahudi teh manehanana katempo lumah lameh teresepeun kade bisi amon sorangan isi bejaan urang ku Gusti Allah. Jadi Yahudi jeung Kristen mah salilana ge moal resepeun gitu. Nah, gitu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli aranjeun mah pan iman kana kitab sakabehna umat Islam mah kana Quran, kana Taurat, kana Injil. Wa idza laqukum qalu amanna tamaranehanana mah urang Yahudi mah urang Kristen mah lamun papanggih jeung aranjeun mah pura-pura
jadi iman we jika nu simpati jika nu resep. Wa idza khalau adu alaikumul anamila minal ghaid. Lamun manehanana geus ngaleos mah teu aranjeun. Manehan teh ngegel curug bakatku keheul sanyana mah kitu. Sok ku anjeun caritakeun mutu biwaidikum pek maraneh paeh urang Yahudi urang Kristen ku ceceub aranjeun ka umat Islam. Innallaha alimum bidzati sudur. Saesuna Gusti Allah teh uninga kana kareteg hate. Ing tamsaskum hasanah tasuhum. Lamun aranjeun umat Islam hirup sejahtera aya kagenah manehna mangewa. Jadi Kristen mah Yahudi mah ngewa lamun ningali umat Islam aya kemajuan, aya kabunga, aya kesejahteraan. Wa ing tusibkum say'a, tapi lamun umat Islam menang musibah, menang penderitaan, ya prahu biha. Kristen mah Yahudi mah bunga atau lamun ningali umat Islam hirup menderita. Wa ing tasbiru lamun aranjeun sobar wa tataku jeung aranjeun takwa la yadurukum kaiduhum. Tipu daya urang Yahudi tipu daya urang Kristen teh moal keuna saia saeutik oge. Innallaha bima ya'maluna muhit. Saesuna Gusti Allah teh maha taliti kana amal-amal aranjeun. Nah, tos ditarjamahkeun naon wae inti-inti. Nah, nu kahiji urang alhamdulillah ku Gusti Allah teh dipeunteun. Aranjeun umat Islam teh umat nupang saena gitu. Gusti Allah mintonkeun Nabi Muhammad sebagai pimpinan kitabna Al-Qur'an dipintonkeun ka seluruh dunia. Di dunia geus loba jalma-jalma anu beragama tandingan nyata agama Yahudi, agama Kristen, Buddha, Hindu, nu anti agama, nu teu beragama. Islam jeung umat Islam ditemongkeun tah tempo komunitas umat Islam. Komunitas umat Islam mah alus. Jadi Islam dina zaman Nabi Muhammad, Islam di zaman sahabat dipeunteun ku Gusti Allah teh umat Islam teh aralus tingkah lakuna teh gitu. Sabab naon alus? Kahiji hatena geus bener-bener panceg ka Gusti Allah. Kadua ngamalkeun ajaran Islam. Ari ajaran Islam nitah-nitah kana anu hade, nyarek-nyarek kana anu goreng. Sedengkeun ajaran anu lain Islam bisa sabalikna. Anu goreng dilaksanakeun gitu, nu dicarek ku Gusti Allah dilaksanakeun, ari nu dititah ku Gusti Allah ditinggalkeun gitu. Nah, ajaran Islam kan ajaran-ajaran anu garoreng, boh ngaruksak diri sorangan, seperti minuman keras. Dilaksanakeun kan ku umat Islam. Seperti makanan barang yang diharamkan, mencuri, korupsi, zina, renten, nipu, nganiaya. Dina ajaran Islam kan eta teh dicarek. Musyrik kan dicarek gitu. Mungkin oge di ajaran anu sajian mah eta teh diarantep. Minuman keras diantep, zina kakak dicontohan ku guru-guruna gitu. Tah ajaran Islam teh ajaran anu hade. Ajaran dilarang nipu gitu, boh dina dagang dina naon. Ajaran miara perdamaian, kudu akur.
umat Islam ngajarkeun jelema teh kudu akur. Nyin kahadean teh lain wungkul ka sarua umat Islam, jalma anu lain Islam ge sarua we diperlakukan sama hade. Ta ari agama anu sejen mah kitu ka Islam teh ngewa. Ari ajaran Islam mah teu ngewa ka umat nu sejen teh sabab boga ajaran lakum dinukum waliyadin. Pek bae maraneh beragama maraneh dan neraka keur maraneh, pilihan hirup maraneh kitu. Waliyadin agama Islam keur kuring sabab ye surga keur kuring keur jalma anu iman jeung takwa kitu. Nah di antawisna eta eusina anu kurang nembe tos diterjemah dibahas. Sate acan ditutup urang aos heula sasarengan. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika fasiqun. La yadurruhum illa wa yuqatiluhum yuwalluhumul adbar thumma la yunsarun. Zuribat alaihimuz zillatu aynama illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa dhuribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin wa ma yaf'alu min khairin falan yaf'aluhu wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi hayatid
kamatalirihim fiha sirrun asobat harta qaumin dhalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza qalu azzu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.